ka sobilan sobiat wala wa ila ba'da mangka wa ila lan upama teu hasol teu hasil ba'da tamyuju mangka sabada katami waya roban lan kudu diteunggel eta sobilan sobiat alatir kai kana ninggalkeun salat ba'da kamal dina sabada sampurna asomartin 10 tahun pasro utawi iku salah syarat wajib sholat teh ayat 3 hiji nyaeta Islam pala tajibu mangka teu wajib sholat ala kafir asli ka kafir asli redaksina aya kafir asli aya kafir murtadi nu kumaha kafir asli mati orok nawe Kristen kafir beda jeung ayeuna kafir murtadi ai ka kafir asli mah salat teu wajib pakodo uha mangka ngodoana ge teu wajib beda jeung ka kafir murtadi wa amal murtadi lana anak pun utawi kafir murtadi fatajibu mangka wajib alaihi kasih murtadi as-shalatu opo salat wa qodolan ngodoana salat jadi ai kasih murtad mah kewajiban sholat wajib ngan di mana sholat teu sapan murtad hanya nya jeung di mana ta ida naon in ada lamun balik deui ta si murtad teh ya islami kana agama Islam tal di mana ayeuna si murtad asup deui ka mana ka Islam mangka kudu dikodoan eta salat teh beda jeung kafir asli mah bersih we tina naon tina pos orok deui kitu wasanilan utawi kaduana al bulugu iku balik pala tajib mangka teu wajib ala sobi ka budak lalaki wasabetuna ka budak awewe lakin yamur tetapi na kudu diparentah biha kasih sobilan sobiat ba'da sabalin nasabada umur 7 tahun ina sholat lamun hasil atamizu apa katamiz biha kasobilan sobiat wa ila jeung lamun teu hasil eta tamiz teh ba'da tamiz nasabara katamiz we cenah umur sabaraha hanya eta umur 10 wa doroba lan kudu diteunggel eta sobilan sobiat teh ala tirkai kana ninggalkeun sholat ba'da kamal asrumatin dina sabada umur 10 tahun jadi ayeuna umur 7 tahun mah belum tentu tamiz aya tamiz aya balik aya tamiz mah nyaeta geus bisa ngabedakeun mana kadangan mana lain eta tamiz tah kitu eta geus kudu diparan lamun hasil eta in hasola lamun hasil tamiz lamun teu hasil menyabadat tamiz we cenanya nah umur sabaraha umur 10 tahun eta mah kudu diteungeul cenanya kudu diteungeul kana ninggalkeun salat sabab ai umur 10 tahun mah imkan kitu eta budak teh tamiz gitu beuteing manehna teh bijil cimani teu bebeja ka kolotna heueuh coli eta napi coli gitu teu bebeja ka kolotna tah kade wasanilan utawi wasalisulan utawi anu katiluna al aqul iku boga akal pala tajibu mangka teu wajib ala majunin kanu gelo wa qaulan utawi cariyosan musannif wa lan utawi majnun aduh taklifu naonnya Allahu alam da ieu mah teu aya logatan bari ting kitab saha deui nya itu Faslun fi arkanis sholat nomor salakan rukun sholat taqaddam nama sholat kana mana sholat toga dat cek mogol kuat wasyaran utawi ngaran sholat cek syarat wa arkana sholatin utawi rukun sholat zaman yatun iku 8-nya 8 asyaratin 18 oh ai cek oh
ieu cek takrib cek takrib mah 18 nya cek sapina mah pan kur 17 rukun dua utawi kahijina eta sama niat asyara niatun niatana kahiji niat bahwa lan utawi eta niat pas dosain iku naja hiji perkara muktaronan hal di barangan aing ngaran niat mah naonnya migawe hiji perkara gitu. Jadi lamun misalna naon ngaranna teh encan dipigawe mah eta teh lain niat ngajam berarti nya ngajam aya deui ayeuna ngajam di makna niat niat puasa teh berenya gitu. Berarti sagala cukup pun ya? Nya cukup atuh sabab ain niat mah qasdu sayin muktaronan bi fi'lihi. Naon teh? Neja hiji perkara kalawan migawena eta perkara. Koi, cekeun koi. Kan ngomong kita batur ya. Marona naon? Alwalan utawi tempatna eta niat alfal bu iku dina hate ta ai tempatna niat mah dina hat serio lain dina sungut aya dina sugut mana namina teh talapun nya eta talapun gitu lain kanat mangka lamun aya salat tu apa salat pardon iku salat pardo wajib mangka wajib niat tu pardon iku niat nah niat pardo pokok sodan aja karena apa megawe na eta salat nah men sabi awdo yeslu au kana salat bunga misalnya kita batur nih kan dari ulogatan barokah eta barokah alhamdulillah berarti orang keur ngajian teh benar-benar eta mah teu goreng kana jadi guru alhamdulillah soalna ieu paling kita ingat ibu ya teh ieu alhamdulillah ade tas pasal ieu yang pasal ieu ade arti mana memang tuh waslun wasyuru itu salatnya lan utawi syarat salat qabla zawla dina sameme abu ya dina itu salat amsa tasyiku